Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa tetapi horenganan nu buang ka warah leuwih tibatan eta nu teu iman ka Kangjeng Nabi nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa wahyu tinggal wahyu mukjizat tinggal mukjizat nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing sampaikeun ka teangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dieu 1000 ontak ku aing sia lain lalakon pan lamun urang neuleuk kos kituna Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an macakeun mukjizat jelema muhun kabeh sumuhun kabeh iman kabeh henteu horenganan Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal cak Abu Jahal teh mana si Aman tes Isra Mi'raj ka mana di dieu ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangejeung tira berangkat mah tadi balik tadi memeh subuh man Aisyah naonan man aduh nu edan ge cager heula man Aisyah kunaon tambah edan ya wariba sia daek teh ngomong kos kitu grokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah siap wah tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal bani anu turun dengekeun ya nu edan ngomong begitu Kangjeng Nabi nyarita coba mad aya naon caritakeun ku Kangjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kedua terus bare oleh-oleh terus tangga ku harita tiraha eta mad bedakeun jam sakitu balik bebek mau subuh kira-kira sabar jaman mad 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu mad siat ngomong ku keterlaluan teh bener ge Rasul Allah tuh laki kituan teh mad coba eta sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ieu Abu Bakar ieu coba bakar saya ka dieu aya naon ieu mah memeh sia ka ditu ku aing rek dibejan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tas Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha caknyana bapami jeung Gusti Allah cari caknyana terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh sama Abu Bakar ayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jas leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya